Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pankobah ka-37 nyarioskeun hiji istri kagungan putra 7 ku pangdoana Syahid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Muntakhobi Jawahiril Qolaid aya hiji istri ngadehes ka Syahid Abdul Qadir nyuhunkeun doa palai kagungan putra. Barang ditingali dina Lauhil Mahfud eta istri henteu aya tulisanana bakal kagungan putra. Teras Syahid Abdul Qadir nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya eta istri dipaparin putra 2. Tidinya aya timbalan kapan kumaneh katingali di Lauhil Mahfud hiji oge henteu aya tulisanana ayeuna maneh menta 2. Saur Syahid Abdul Qadir muga dipaparin 3. Tidinya aya deui timbalan kapan hiji oge henteu aya tulisanana ayeuna maneh menta 3. Saur Syahid Abdul Qadir nyuhunkeun 4 Gusti aya deui timbalan hiji oge henteu aya tulisanana. Saur Syahid Abdul Qadir nyuhunkeun 5 Gusti kitu bae nyuhunkeun nana naek-naek dugi ka 7. Barang dugi ka 7 aya deui timbalan cukup hai Abdul Qadir ulah leuwih ti 7 ayeuna dikabulkeun pamenta maneh. Teras Syahid Abdul Qadir nganuhunkeun kana eta paparin sareng teras nyomot taneuh teras dipaparinkeun ka eta istri. Teras eta taneuh ku istri didamel gantel kongkorong dibungkus ku perak hanteu sabaraha lamina di waktos harita eta istri kagungan putra 7. Sadayana pameget sareng mulus dugi ka arageung. Barang lami-lami eta istri robah kepercayaanana sanggemna ieu taneuh make digantelkeun dina beuheung asa henteu aya gunana. Ayeuna mah boga anak enggeus kumargi eta istri ngomong sakitu eta putrana anu 7 teh marawat sadayana. Saparantos kitu teras eta istri ngadehes deui ka Syahid Abdul Qadir ceurik sareng tobat. Saur Syahid Abdul Qadir jigra balik kumaha bae paniatan maneh tangtu kapanggih ku maneh. Teras eta istri mulih barang dongkap ka bumina putrana anu parantos maraot teh sadayana hirup deui. Mankobah ka-38 nyarioskeun nyalametkeun hiji muridna tina siksaan munkar wa nakir. Aya hiji jalma kacida bodona kana agama tapi kacida mahabahna ka Syahid Abdul Qadir. Barang eta jalma maot dikubur disual ku malaikat munkar wa nakir. Saur malaikat saha pangeran maneh saha nabi maneh naon agama maneh. Jawabna duka henteu terang da katerang abdi mah guru abdi bae Syahid Abdul Qadir. Margi eta jalma ngambat-ngambat ka Syahid Abdul Qadir. Malaikat munkar wa nakir bingung teras unjukan ka Gusti Allah. Saurna Gusti langkung uninga kana jawaban hiji abdi si anu margi eta sadaya-daya kumaha kersa Gusti. Dauhan Gusti Allah siksa sakumaha mestina. Barang eta jalma rek disiksa sumping Syahid Abdul Qadir sareng ngadawuh kieu, hei malaikat munkar wa nakir eta jalma ulah disiksa kulantaran eta jalma bodoh kana agama. Eueuh pisan kanyahona teh ngan ka kaula. Ayeuna kaula anu bakal mangjawabkeun kaula anu nyaho kana pertanyaan anjeun. Prak rek nanya masalah naon. Malaikat munkar wa nakir beuki bingung teras unjukan deui ka Gusti Allah. Saurna Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi. Gusti anu tea dauhan Gusti Allah siksa sakumaha perluna. Tidinya teras malaikat nyandak gada. Barang eta jalma rek ditinggang ku malaikat gadana direbut ku Syahid Abdul Qadir bari ngadawuh kieu, nyalingkir sabab kamahabahan dina batin kaula henteu aya keur nyaruakeun. Lamun ieu jalma keukeuh rek disiksa tangtu surga jeung neraka diduru ku kaula. Hartosna di neraka moal ripuh di surga moal senang. Tidinya sumping dauhan, hei munkar wa nakir aing geus ngahampura ka eta jalma karena arah-arah kakasih aing Abdul Qadir. Keun eta jalma entong disiksa. Mankobah ka-38 nyarioskeun unggal datang tahun anyar sok uluk salam ka anjeunna jeung sok nyaritakeun naon anu bakal kajadian dina taun eta. Dicarioskeun dina Bahjatul Asror Syahid Abdul Qadir ngalayang ngawang-ngawang di luhureun mangrebu-rebu jalma dina majlis anjeunna bari sasauran kieu, henteu bijil panon poe anging mere salam ka kaula jeung unggal datang tahun anyar kudu bae mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta taun. Jeung datang bulan tuluy mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta bulan. Jeung datang minggu jeung poena marere salam ka kaula
jeung nyaritakeun naon-naon anu bakal kajadian dina eta minggu jeung poe demi kemuliaan pangeran kaula. Jalma-jalma anu bagia anu cilaka kabeh diasongkeun ka kaula, jeung jejelmaan panon kaula aya di Lauhil Mahfuz, jeung kaula teuleum dina lautan ilmuna Allah, jeung lautan musyahadah, jeung kaula hujahna Allah ka maraneh, jeung kaula anu jadi gaganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeung kaula ahli warisna di bumi. Manusia aya guruna, jin aya guruna, malaikat aya guruna, ari kaula guruna kabeh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.